Hei, kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 13 Juni 2024 kita akan melihat acara mapag calon mempelai pria di pernikahan Hilmi dan Agung di Desa Congyang Wetan. Bapak Ibu Kapolri, rombongan keluarga besar calon bakal kawin asmanya keluarga besar bangsa Bapak Beda dari Ibu Tomah, Ibu Om Tomah dari Ibu Tomah Kiri, barang sana di kayu terus pembagian melakukan asmanya Bapak Ibu sudah dari Ibu Beda sudah Lang-langkuan ini. Oh. Sing, kurang ningali heula calon panganten pameges deh. Bu Haji. Mana Mah Haji? Mana Mah Haji? Mah Haji ke mana Mah Haji? Rombongan di mana itu? Bendaina teh pada asina teh di mana, Bu? Tenyo laut. Tenyo laut tuh kalau di teh nya. Tenyo laut. Tenyo laut. Tenyo laut. Karena hidup tidak lintas mampu selalu biasa. Sejak orang dulu rumah tangga, kembali sejak dulu di kebahagiaan hidup sejak langsung ibadah tahu segala mata. Nabi Yusuf dengan saja besar, bapak dada sekali-kali ibu rumah. Nabi Yusuf anaknya sejak Agung Permana SD. Aturan kepesannya itu dari itu bersama mungkin malah orang sudah lalu terus tapi masih punya orang besar bicara karena dia alhamdulillah dengan dia keluar besar timbang besar maka ini kali ini para pas besar sehingga kita mempersiapkan bicara teman-teman dan mempersiapkan acara selanjutnya.
rek ngahibur moal. Teh jadi pecut. Aya teh jadi pecut. Ya ningali urang ningali rombongan yang jajab. Rombongan jajab calon pengantin pria. Di laut ada asing ya. Bu. Iya. Rekamarana atuh. Rekamarana atuh. Di Daria wae. Ibu, ayo orang dia yuk. Rame. Ramana calon pengantin pangantet Pak Dadan, Pak Guru di pada asik. Ciri khas tatanakan nu di lembur mah cau ciri khasna ya. Tatanakanana cau ciri khas di lembur. Sing urang ningali ke itu seueur kan ya. Sing urang ningali nu di sekitarna ayeuna ieu. Ningali di sekitar ieu tah mari udah tadi sananya iya pamana panganten pameget ya. Siap ngarokok heula dompret sing urang ningali heula ka ditu da loba nu jajabnya. Ya urang ningali heula nu jajab panganten pameget mah sok mararisahnya. 1000 jalmi. Oh, meriah pisan seueur sadesa. Ari di Pada Asi mah kitu da nya upami aya. Di Pada Asi mah sudah biasa kalau ada acara saya mamanis papait ke sok kararempel. Alhamdulillah masih. Cek sana. Iya hah? Iya keluarga di panganten pameget ya. Angga ki lah. Meta kesel ya jalan-jalan. Kewe pas nguahna we nya. Urang teh lah. Oh, di dieu kene ieu pasukan urang ningali rencanganana di sekolahna ieu. Ieu pasukan Bapak Guru. Oh. Tah, ieu Pak Guru ya, jajab panganten Pak Guru. Aya kene itu di golongan sawu kuliah. Tah, ieu sakorep ieu mah sakorep sareng panganten pameget ieu mah ieu. Tah. Ayo, taruang, tuang. Panon poe aduh. Surem dek. Muah. Oh iya. Naraon cenah gitu. Masih kene kalebet rombongan nih, rombongan pang calon. Iya.
Pengantennya iya, rombongan pengantin pamengket ya. Di Paten Bari berarti mah. di mana itu Tanjung Laut tadi teh. Oh. Oh. Seueur lah, alhamdulillah kempel. Aya nu nampi tamu. Pak Guru. Halo. Aduh, kamu. Ayo Pak Guru. Sareng bapak. Ya, sok aya nu di ditu mah. Sok aya nu di ditu mah. Geus di rumah keun acan ayeuna. Hah? Geus di rumah. Alhamdulillah. Seueuran lah. Untuk orang mana itu? Ya. Sudah sampai di sini dulu, sahabat, melihat suasana di acara pernikahannya Neng Hilmi, Neng Hilmi cep. Nah itu sasa kela tuh. Iya asap parantes sasalaman. Paingan ieu mah. Ieu mah urang mana unggul ieu mah. Terus seger lah ninggalin nu herang-herang. Oh. Rek di ayeuna rek naon euceu? Bade ningali situasi. Rek nyawer. Rek nyawer moal. Hah? Heuk urang videonya. Udah. Baik sahabat, sampai di sini dulu melihat suasana di pernikahannya Neng Hilmi dengan Cep Agung di Desa Congyang Wetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.